ali sayyidina Muhammad. Di bulan Rajablah Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun, lain sambarangan bulan dipilih ku Gusti Allah di bulan Rajab Kangjeng Isra Mi'raj. Sebab Rajab adalah syahrullah, bulan Allah. Syaban syahru Nabi, bulan Nabi Allah. Tapi bulan Ramadan ke syahru ummati. Jadi Rajab julukanana syahri cek Allah. Kangjeng Nabi ngabejaan syahrullah, bulan Allah. Mantap Kangjeng diberangkatkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di aqsa ka sidratil muntaha. Mukalamah jeung Allah cuman urusan Kangjeng jeung Allah tamah. Oleh-olehna lamun ti Bandung peuyeum Bandung, lamun ti Cililin wajib Cililin, Garut dodol Garut atawa embe Garut, anu capang da tandukna memeh batur nyana heula dihajar jegur, ti Cianjur hayam pelung, lamun ti ditu ti Kedu Camani Salasih hayam hideung, lamun ti Madura Celuri oleh-oleh, lamun ti Bali goyang Bali. Taye oleh-oleh Isra Mi'raj adalah sholat. Dengan sholat urang bakal kapanggih jeung Allah. Tahajud di bulan Rajab naon bae cenah kiai nu kudu digawean atuh terserah ente. Dek naon ente rencanana? Eueuh cenah teu boga rencana. Emang paul ente mah. Teu boga rencana. Deui di bulan Rajab nu paling hebat adalah hiji mun babacaan kulhu menangkeun sabulan Rajab 200.000 kulhu. Dibere 200 ngaheap sia mah sakubah ragag di tanggal kalapa. Ya Allah ya Rabbi, fokuskeun mulai Rajab tasbih kencengan kurang hayang nyaho coba awak wae dipajak pake maca kulhu coba ya. Hayang nyaho coba jangan nonton bola mah kuat, nonton TV kuat, main koprok gaplein kuat ya. Kadang-kadang main catur tim maghrib ke subuh kuat, coba wae pake maca kulhu hayang nyaho coba aing. Menang 2 jam teh ngahep-hep. Cak pamajikan abah sieu sora-sorana. Coba deuleu oregana. Teu daya teu upaya. Ditanya, "Pak kunaon?" "Abah kulhu." Teu beda. Konsepna sakumaha Imam Ghazali dek digawe urusan pagawean ngara gaji nukang bas jeung sajabana sing gede dahar mantak aya bae julukan tukang ragaji madahar sing hade tapi lamun dek ibadah beda. Dek ibadah mah ulah seubeuh teuing beuteung digawe kudu seubeuh beuteung. Dek ibadah ulah seubeuh beuteung. Sebab cek Imam Ghazali dek digawe nu dipetakeun adalah tanaga patali jeung awak. Tapi atuh awakna kudu dikuatan. Tapi dek ibadah rohani ruh
geus ruh batu ulah disebehan beteungna ruh dek berangkat lamun awak dek dipake ibadah roh nu main awakna dikencengan deuleuh nu mingguan bae contona anu dudukna dua piring ngajina ge hayang di luar bae neangan tihang eta dula deuleuh jana dinu sepi bae hayangna bebejana mah ka batur lah garandeng cenah loba jelema padahal mah lain kitu hayang tumakninah ulah aya nu ngaganggu di bulan Rajab mun wiridan kulhu geus ulah naon-naon di kulhu lamun ibadah nu sejenna puasana teu kudu sabulan ulah sebab besi kaliru jeung Ramadan ulah jadi nu puasa sabulan mah ngan Ramadan doang ai Rajab liwatkeun ti sabulan sabulan setengah sabulan 10 poe sabulan 5 poe atau sebulan 2-3 poe liwat jadi juga tanya etika pasti di pikiran pasti jadi etika mundek saetik turun tina sebulan 27 poe Kanjeng Nabi man shoma as-sabi'a wal 20 min Rajab sajelema nu puasa tanggal 27 Rajab kataballahu lahu shauma sittina bakal dicatat ku Gusti Allah nilaina sarua jeung puasa 60 tahun urang umur 60 tahun ku puasa Rajab berarti sapoe-sapoena urang boga nilai puasa waduh untung jasa catat di jero hate geus aing mah diliwatkeun ku aing sebab lamun ti 27 60 umur aing kan bisa-bisa 70 geus aing mah datang ka bulan Syawal aing puasa nekad aing eta karek hebat nekad eta dongkos kitu boro-boro datang ka Syawal cenah kieu 27 bisa teu dikurangannya bisa asal ganjil namun teu 27 25 bisa teu kurang kana bisa 23 kurang bisa kana 2 tiji namun 2 hiji teu kuat lantaran kula mangojek 17 kula mah cenah ngawarung ka pasar 13 kula mah karyawan kiai sibuk 7 poe saminggu kula mah waduh cenah kiai jaya mah bisnis ngalar ngidul 3 sia mah 3 poe aduh kula mah pati sehat cenah awak sapoe sia mah aduh cenah kiai sapoe ge asa datang ka lohor hanya teu kuat datang ka lohor bodem teu kira-kira nawar keneh bae siapa bener gegedena momal puasa bae buru aduh ya Allah ya Rabbi ieu Kanjeng Nabi mempromosikeun ka umatna hiji abeh nilai-nilai puasa Rajab kaeusikeun ka umur-umur urang kurang kumaha deui Kanjeng Nabi masyaallah rahmatan lil alamin dengan puasa 27 poe tapi nilai sarua jeung 60 tahun. Nomor kaduana Kanjeng Nabi mempromosikan di bulan Rajab teh julukanana Syahrullahil Asab. Jadi eueuh perang di baheula ge bulan Rajab mah pake ibadah ka Gusti Allah. Masyaallah. Kiai carana kumaha carana puasa sunah mah beda jeung puasa fardu. Puasa fardu mah kudu metingkeun niat, mun teu niat dipeting teu jadi. Puasa sunah mah jadi Senin, Kemis atawa Rajab.
kurang geus nyaor bo teh tanggal hiji Rajab deuk puasa aja ti kuari eta mah ngazam pan lain niat kudaon malam merboreup HS hudang-hudang jam 7 cek ada puasa aing teu niat keur beuti jam 7 jam 8 mikiran bayangna puasa tah ulah tak eta budak jam 7 jam 8 inget jam 9 urang niat dirinya apa masalah mau niat banget jam 9 jam 10 gak masalah niat kaulah puasa dina poe ieu tanggal hiji Rajab sudah jadi asal encan ngadahar naon encan ngadahar naon bisa di atas kumaha mun poan jam 7 ngawuduk ngupat aja ngopi segelas ngerokok karena inget tanggal hiji Rajab niat puasa bodem teman ya puasa geus boh puasa geus jebeg teu bisa syarat can ngadaharna naon can minum nah ieu bisa diniatan ku urang puasa sarua jeung nu ti peuting niat geus dicaritakeun puasa sapoe-sapoena ganjarana geus sering ieu mah 27 bae urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere sararehat dibere daek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah boh puasana boh mazakulhuna eueuh deui nu diharepkeun iwal ti hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan orang kabehan dipikari ridho ku Gusti Allah lamun Allah geus ridho radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasya rabbah di akhirat urang di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komo nungis kolot mah buah datang buah mual ka Rajab hareup bahkan pamajikan geus ngomong bae bapak lu kayaknya enggak nyampe nak abah enggak nyampe kayaknya ke Rajab depan cak anaknya jangan-jangan Rajab mah Syawal juga tahu kelihatan dibengek begitu jadi boro-boro malaikat anak-anak lagi guys rada tedelean lain deui Quran udah nggak kebaca kayaknya kalau baca Quran aja pakai kaca tapi kalau lihat cewek mah bapak aja enggak kayaknya matanya cekas kalau lihat cewek mah bapak lu memang begitu dari dulu jelalatan matanya 2 keranjang matanya maca Quran mah jangan kaca kade tasal kaca teu kabaca teu deui heran ini awewe mah keur make kaca ge kaca dibuka kaca dibuka tolol bae eta kan masyaallah aya kos kitu eta loba eta nah iyalah urang geus datang ke bulan Jumadil Akhir sigana urang nu nambahan umur teh nambah padahal ti jatah mah urang ngurang namun di bulan Rajab ieu umur urang geus aya 59 sedengkeun umur urang jatahna 60 berarti tinggal 1 tahun deui gitulah urusan payabat teu dihayang-hayang teu bisa diembung-embung teu bisa nu penting nama urang maot husnul khotimah mawa kalimatut thayyibah la ilaha illallah